Kieu tah tegenhana jadi tukang warung teh. Giliran geus beres ditutungguan eueuh nu jarajan teh. Giliran rek kacai, tawa rek salat, tawa narek dahar. Pasti we sintorojol barudak teh arek jarajan. Lain eta anak bocil ka mana deui make kudu salim sagala. Padahal mah da eta teh moal ka mana-mana. Maraneh nu boga warung ciga abi pasti mineng ngalaman kan kedatangan pelanggan di saat urang teh keur tunduh atawana keur hoream atawana keur ngalakukeun aktivitas anu lain. Ciga warung abi poe ieu teh ti isuk ditutungguan eueuh anu rek jarajan. Giliran abi keur nunutan tinggareup sare lah daratang arek jarajan. Alamat teh jadi we sarena teh. Tah jadi ieu teh sakitaran jam 11-an warung abi kadatangan barudak anu karek marurang sakola arek jarajan. Ieu teh aya 5an terus sarua 5-anana teh jarajan seblak. Tapi teh jarajan seblak kungkul di dieu oge barudak teh jarajan pop es. Coba di tempat maraneh harga pop es sabarahaan? Di warung abi mah masih kene 3.000. Terus ieu oge anu jajan pisang keju 2 porsi anu 5.000. Kade maraneh ulah salpo kana laleur anu milu ngegimung. Teuing kunaon atuh da warung keur rame teh sok kalahkah milu rame. Coba di dieu maraneh sugan aya nu boga solusi cara keur ngusil laleur. Soalna ieu teh geus ke obat nyamuk, geus ngagantungkeun cai tapi anger we loba keneh. Jeung ieu anak bocil teh kunaon di ngahajakeun. Inung keur riweuh teh sok kalahkah milu riweuh ti tadi ngan hayo we bulak-balik. Lanjut deui kana pesenan seblakna, ieu teh pesenan seblak anu terakhir. Lanjut nyeun pesenan burger jeung roti bakar. Jeung saperti biasa lamun keur nyeun pesenan burger pasti we aya nu salah. Ieu teh nitah ulah disaosan duanana der kalah disaosan. Untung karek hiji anu disaosana teh. Tadi mah rek diganti deui tapi cik pelanggan abi teh baelah cenah daripada lila deui. Tah lanjut ieu teh aya nu jajan deui pisang keju porsi anu 5.000 jeung basreng 5.000. Ieu pesenan seblak anu terakhirna beres. Kade ulah salpo kana katelna anu kotor. Da ieu mah kotor oge lain sembarang kotor.